Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda ngeunaan biantara. Naon ari biantara teh? Biantara nyaeta omongan anu ditepikeun ka balarea secara lisan, boh langsung atawa dibacakeun tina teks, sifatna saarah sarta ngandung pikiran pesan anu hayang ditepikeun. Ari tujuanana pikeun naon? Nyaeta kahiji mangaruhan anu lian, kaduana mere pamahaman atawa informasi, nyenengkeun kaum dangu. Tah urang tinggal deui pamahaman dina biantara. Biantara aya anu ditulis boh anu dilisankeun. Runtuyan bagianna nama sarua bae. Tah di dieu aya strukturna. Dina struktur biantara teh aya 3, nyaeta aya pubuka, eusi jeung panutup. Dina bubuka aya salam pamuka, muqadimah. Ngahaturkeun nuhun atawa panghormat kanu hadir. Lajeng dina eusi aya nepikeun inti nu hayang ditepikeun ka audien atawa ka undangu. Salajengna dina panutup aya sanduk-sanduk. Lajeng nepikeun doa sareng salam panutup. Tah ayeuna urang bahas ngeunaan prak-prakanana dina biantara. Dina struktur biantara teh aya nu disebat bubuka, eusi jeung panutup. Contoh dina salam pamuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng dina muqadimah contohna misalna sadaya puji kagungan Allah anu merbaeng alam, sholawat sanareng salam mugi tetep ngocoba ngagolontor kajunjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Eta kalebetna dina muqadimah. Tah dina ngahaturkeun nuhun kana hal hadir nyaeta ibu sareng bapa guru anu hormatkeun simkuring. Hatur nuhun kana kasumpinganana nu parantos ngaluuhan ieu acara. Eta kalebet prak-prakan dina ngahaturkeun nuhun. Lajeng dina eusi biantara kumaha tema naon wae anu baris dibahas, biasa didinya ku hideap di caritakeun atau napi dijelaskeun eusi dina biantara. Contohna dina ieu teh kalintang bagiana kanggo simkuring sadaya, oge janten dinten anu kalintang pikasugihanana bagja wireh. Simkuring sadaya tiasa lulus, sedih da apa simkuring sadaya teh kedang ngarantunkeun ieu sakola, oge ngantunkeun ibu bapa sareng sajabana. Di dieu oge aya prak-prakan dina sanduk menta dihampura jeung nepikeun doa. Contohna bilih aya kalimah nu teu merna, pondok nyogok panjang nunggak, bobosa panon carang sapakan, hapuntenna anu kasuhun jembar pahampura anu ditedah, wabillahi taufiq wal hidayah. Taeta dina sanduk-sanduk. Dina salam panutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di oge aya unsur-unsur dina biantara. Upami urang didamel nyaeta dina kecap taman. Dina kecap taman teh aya naon wae? Haji aya tatag dina nyaritana. Nyaeta urang kudu jelas dina nyarita. Lajeng A. Aktual temana. Dina milih tema nyaeta tema teh kudu aktual. Temana kudu nu hangat atau napi haneut keneh. Lajeng aya munel eusina. Munel eusina nyaeta nalika hideap ngabahas hiji biantara nyaeta kudu mencakup keseluruhan yen dina ieuna leuwih panjang teu lebar tapi singkat, padat, jeung jelas. Salajengna dina A kadua nyaeta alus basana. Dina nyarios dina biantara teh ngagunakeun basa nu saluyu jeung tata krama basa, undak usuk basa. Nyaeta ngagunakeun basa anu
saluyu. Lajeng dina ena nyata ngandung wirahma. Ari dina ngandung wirahma teh aya lentong panjang pondokna nalika urang rek nyarita dina biantara. Di dieu aya sababaraha hiji anu perlu disingkahan nalika hidup bade biantara. Nyata tong dugi ka temana teu aktual, temana ngabosenkeun. Tadi dia aya sababaraha hal anu kudu dihindari. Upami ninggal sang orator ulung nyata Soekarno nyata salah sahiji jalmi anu perlu dicontoh ku urang nalika rek biantara. Dina milih cara milih topik biantara teh nyata aya topic you know, topic you love, sareng topic your audience care about. Nyata topik you know nyata topik anu apal urang. Terus topik you love nyata topik anu urang demi cinta. Lajeng topik your audience care about nyata topik anu bener-bener apal yang audiens teh topiknya anu dibutuhkan anu napi topik anu bener-bener dibutuhkan ku audiens. Eta panginten mung sakitu anu tiasa dirugikeun mugia aya manfaatna. Hatur nuhun. Bobo sapanon cara sapulangkan hapunten sabadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.